Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Sayyid Haifan Aspa ti kelas 10 MIPA 3. Di dieu abdi bade ngawawancara teknisnya salaku narasumber ngeunaan COVID-19. Kumaha pendapat teteh salaku mahasiswa dina kaayaan COVID-19? Covid ngeujeun urang sadayana salaku mahasiswa janten ngalaksanakeun kuliah daring. Kuliah daring ngakibatkeun kirangna interaksi sareng rerencangan. Namun, Covid ge ngajieun urang sadayana leuwih paduli kana kebersihan jeung kasehatan. Teras naon anu kedah dilakukeun ku masyarakat dina pandemi COVID-19? Ngajaga protokol kesehatan atawa ngajalankeun kebiasaan anu disebut 3M, nyaeta ngangge masker, ngawasup panangan, nganggo sabun, sareng ngajaga jarak. Kumaha sikap teteh dina pembelajaran jarak jauh ieu? Sikap dina pembelajaran jarak jauh teh jalanna kegiatan pembelajaran tergantung karena jaringan sareng kuota. Gampang nama karunya kanu teu gaduh. Naon harepan kapayuna sabada COVID-19 leungit? Kegiatan pembelajaran tiasa normal deui, raos deui ngajalankeun kahirupan sapopoe. Teu kedah khawatir deui lamun bade ka mamana. Hatur nuhun ka Teknisya anu tos tiasa janten narasumber dina wawancara ieu. Sami-sami. Sakitu nu kapihatur ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.